Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, buta hejo mangrupakeun istilah anu digunakeun pikeun makhluk goib anu mindeng dipatalikeun kana carita mitos jeung legenda nu aya di wewengkon Jawa Barat, utamana di wewengkon sabudeureun Gunung Hejo nu aya di Purwakarta. Upami urang ngalangkungan jalan tol Cipularang sok katingali eta teh Gunung Hejo eta. Jeung hiji deui nyaeta Gunung Lalakon nu aya di Bandung. Sosok ieu digambarkeun salaku makhluk anu miboga beungeut anu rata, panonna leutik, pon kitu deui irung atawa sungutna sarua leutik, kawas bobogaan jalma biasa. Tapi sirahna sagede saung huma, gede awakna sagede imah jeung jangkung satangtung tangkal kawung. Kalayan mindeng nembonganana dina wanci pasosore muru kasareupna. Mitra kaum dangu di Gunung Hejo Purwakarta, buta hejo dipercaya jadi panjaga eta gunung. Jeung remen dipatalikeun kana carita mistis oge larangan-larangan anu aya di lokasi eta. Tol Cipularang dipatalikeun jeung buta hejo alatan midang aya gangguan. Nalika rek meulah eta gunung, akhirna jalan tol eta dijieun sirkular, teu mampu norobos ka eta gunung. Ari di Gunung Lalakon nu aya di Bandung mah cenah buta hejo teh dipatalikeun oge jeung cacaritaan mistis deui wae sarta mindeng disebut salaku wali gunung. Babarengan jeung arwah sejena saperti jurig iprit. Mitra kaum dangu sedengkeun di daerah Ciamis mah sosok buta hejo sok mindeng katembong di jalan kaum cenah. Dina wanci sareupna sarta mindeng dijadikeun alat pikeun nyingsieunan barudak sangkan teu kaluar peuting. Mitra kaum dangu, dongeng ieu nyaritakeun kajadian sababaraha ratus taun ka tukang. Basa Tatar Pasundan ngamimitian di nagaraan ku Pajajaran. Kumaha cenah manggang dongengna? Mangga mitra, urang barandungan bae.
Wanci haneut moyan. Basa kira-kira kana 541 tahun anu kalarung. Di wewengkon nu teu jauh ti Gunung Hejo Purwakarta, harita teh panon poe moncorong ti tebeh wetan, cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun anu masih ngagerendang dina tungtung dang daunan pating carelak katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetaneun lembur warnana rupa-rupa milu mapaesan kaayaan alam lembur dina mangsa baheula. Hujan geus raat ti wanci balebat. Pasir ipis tanya. Aya neroskeun pasir ipis nembe teh. Pasir ipis teh gunung leutik atanapi bukit. Pasir ipis ngadingding wetaneun walungan nu sayeuna ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Ditema ku sora manuk dialokan ku sora londok, ari langit lenglang taya aling-aling, mega bodas sirna teuing ka mana kawas nu sieuneun. Ku cahaya srangenge. Jalan satapak katembong arula ari nanjak mudun di papaesan kurarambu jalan anu ngaroyom kaya ning kaso manjah jeung daun tepus jeung tutuhan lainna anu ngarambat kaeta jalan. Harita mah mungguh kitu kaayaanana can aya jalan tol Cipularang, malah jalan aspal oge teu ngimpi-ngimpi acan. Nu nyampak teh ngan saukur jalan taneuh nu ngabulungbung ti daerah dinya nepi ka simpangan Nagreg. Mitra kaum dangu na atuh keur dina kaayaan anu samodel kitu mitra. Jelegur sadaya nu pating jelegur teuing ti mana asalna. Aki-aki kolot keur aya di mumunggang pasir ipis kiduleun walungan nu aya di dinya nu teh lian iwal ti Kibolenang. Ari ngaranna mah Kidarma, tapi ku sabab sirahna botak jadi katalahna teh Kibolenang ku sabagian urang lembur teh. Umurna geus cuat ka hareup aya kana 75 tahunan. Huntuna eueuh hiji-hiji acan geus cara roplok, pipina kemong. Awakna leutik kuru. Harita teh Kidarma keur ngarit bari ngahajarek ngajiret ka sintu. Kacida pisan reuasna basa ngadenge nu ngajelager tarik. Leuwih-leuwih ti sora guludug. Ceuk dina pamikiranana mah Gunung Bitu. Lantaran sidik bareng jeung ngetekna taneuh ngebul batu cadas nu sagede-gede peureuperat seleng kawas anu dibom. Mun terikat ngalabuhkeun maneh mah kana rungkun kudu geus kakeunaan ngan untungna bae eta batu cadas teh ukur ngaliwat lantaran Kidarma atawa Kibolenang mah geus mubus ti heula. Sajongjongan mah Kidarma ngadedempes bari nalingakeun kaayaan. Bisi nya Gunung Bitu tuluy kaluar kawah panas di jero bumi. Tapi sanggeus rada lila tayana naon Kidarma teh ngawanikeun kaluar tina rungkun ngan karek oge mayahna ngelol ujug-ujug goak weh. Tolongan, gulutuk Kidarma gugulutukan bareng jeung abringan bedul nu jambrut nubruk ka manehna kaluar ti sayangna.
mitra kaum dangu ngaranna ge bedul abong sato nyaho gawir teh kalah terus diterobos antuk nama kabeh tinggulutuk ngarat selang ka jero jungkrang teu beda tiba lu digorolongkeun. Aduh dasar bedul edan sia, aduh sudah tahu jurang disangka sarang cek Ki Darma bari gugulutuk. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nunuju ngadongkeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun di tempat sejen di kerajaan alam siluman Butahejo. Harita mah kaayaan teh peuting. Tapi disebut peuting oge henteu, disebut beurang oge henteu. Da mungguh kitu di alam siluman mah teu puguh peuting beurangna. Disebut peuting da remeng-remeng, disebut beurang nya kitu keneh haleum-heum wanci teh henteu poek henteu caang. Samemeh pas aya kajadian nu tumerap ka Ki Darma alias Ki Bolenang teh nu kiwari keur gugulutukan keneh ka jero jungkrang nulung kawing bari nampilingan bedul bareng jeung sababaraha bedul nu maruragan teh. Harita mah di alam siluman Butahejo lamping cadas nu sakitu teasna rarengat jeung bareulah ku hayoh wae ditenggelan ku salah sahiji buta nu katelah Prabu Gandowa Miharja Sastra Dipura Badagna. Prabu Gandowa Miharja Sastra Dipura Badagna. Geleger lamping pasir ting geleger mitra. Jagat siluman inggeng teu beda digebregeun ku lini nu kawilang rongkahna. Prabu Gandowa Miharja Sastra Dipura Badagna ngaheumbatkeun pereupna. Hiuk culeger geleger burulu lamping cadas ngaburulu deui keur anu sakitu kalina. Gunung cadas bencar mancabura. Oa jeung lutung pating jarlit maung disarada badak bidat telumpatan sakalumpat lampet. Kitu nu teu mibak ka alam manusia. Sora handaruan tarik Butahejo Prabu Gandowa Miharja Sastra Dipura Badagna ngamuk nguwak ngawik mepeus ke yang ngaburak bari leuweung jeung nalapungan gunung. Telila celengkeung kadenge sora awewe nu telian iwal tigarwana nu katelah Nyimas Dawati Mokdal Mudakom. Hap Kakang Gandau. Eureun Kakang, eureun. Da lain kudu kitu urang teh. Komana pegang ngaruksa kana ciptaan Yang Widi mah eup Kakang Gandau. Eureun Kakang eureun. Cek Nyimas Dawati Mokdal Mudakom nyarek salakina dibareng ku Cumalimba. Kamana tuh Nyimas? Neangan syariat kamana? Kamana Nyimas? Apaan urang teh sakitu mindengna neangan syariat? Ka Banten beak sa Banten, ka Gunung Teluk Cilacap beak sa Gunung Teluk Cilacap, ka Curug Panjang di Kecamatan Megabendung Kabupaten Bogor beak, ka Gunung Padang, ka Gunung Kunci Sumedang, ka Gua Sinyuragi Cirebon, ka Curug Sawer Sukabumi, Situ Sangyang Tasikmalaya, Cirahong, ka Gua Lalai Pangandaran, tapi bujang-bujang tina kanan nu aya sagala beak Nyimas. Tobat ulah putus asa Kakang. Ulah putus asa Kakang Prabu Gandowa Miharja Sastra Dipura Badagna. Ayo urang miang ngajugjug ka alam manusia deui. Urang minta tulung muntang saraya ka jalma atuh suganan aya bagianana Kakang. Ka saha? Ka manusia. Nya Kakang. Cek garwana.
ngadenge kitu Prabu Gandawa Miharja sastra dipura badagna kerung tengarti kana pipikiran nu jadi bojona asa karak ngadenge bangsa buta menta ka jalema apan biasa nama bangsa manusia sok marenta ka manehna teh sanes kitu mitra timimiti nu hayang kabeungharan nepi ka hayang naik jabatan atawa hayang loba pamajikan. Keheula. Nah, teu salah ieu teh Dimas. Ceuk Prabu Gondowa kadal Inglisan. Sanggeus ngahulang sakadapan. Henteu Kakang. Ceuk beja nu sumebar. Cenah aya hiji jalma di alam manusia nu bisa nyumpunan kana kahayang urang. Ieu beja teh bener nyata jeung buktina Kakang. Tah. Syukur bagja kumanjangan. Di mana eta jalma teh Nyimas? Di mana Nyimas dawati mokdal mudakom? Cek Prabu Gandawa Miharja sasa dipura badagna rikat nanyakeun kaayaan. Eta jalma teh cicingna teu matuh. Kadang di dayeuh, kadang di pelemburan. Oge kadang di garduh. Ngan najan bari kitu cenah teh hese pikeun neangan-ana. Ngara eta jalma teh ngaranna teh sa ngaranna teh mitra ngaranna teh Jaka Catra. Jaka Catra. Lemburna di mana? Lemburna teh di wewengkon Ubrut handapun suku Gunung Jati Kakang. Jaka Catra. Kumaha mun ayeuna keneh urang ka alam manusia Nyimas? Ayeuna Kakang? Ayeuna kumaha? Sok hayu we daripada Kakang di dia amuk-amukan. Tah. Ulah disuk pagetokeun. Sabab Kakang era mun nepi ka engke waktuna Kakang can boga keneh turunan. Ceuk Prabu Gandawa Miharja sasa dipura badagna kalayan daria. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah teu dilakeun deui harita keneh salaki jeung pamajikan. Ti nagara buta minangka dua buta hejo teh langsung lumampah ke alam manusia. Mitra kaum dangu, singket ieu carita teka catur kumaha atawa di mana tepungna dua buta hejo jeung Jaka Catra. Ngan harita dua buta teh geus baralik deui kalayan bari siga anu gumbirana keranan. Kusabab geus meunang wangsit anu sakitu ngagumbirakeun hate maranehanana duaan. Kukituna saparat jalan mulang dua buta arocon bari silih udag kawasna film India. Beretek Prabu Gandawa Miharja sastra dipura badagna lumpat miheulaan. Reg ngarandeg tuluy ngaranggahkeun kadua leungeunna ngahiap-hiap ka pamajikanana. Ayo Nyimas. Geura ka dieu urang gandong geura ku Kakang. Ayo urang ais di ais. Ayo Nyimas. Ayo Nyimas. Cenah bari nungguan Nyimas dawati mokdal mudakom nu tinggalin jauh pisan. Demi nu jadi pamajikanana barang geus deket ngan gabrug bae ngagabrug regayang tuluy diais ku Prabu Gandawa Miharja sasa dipura badagna. Bagja Nyimas. Nah bener gitu Nyimas, urang teh bakal kagungan putra.
Cek Prabu Gandowa miharja sasa dipura badagna tumanya kalayan daria. Nyai mah yakin kakang sabab kitu cek Jaka Catra mualila orang bakal boga budak kukut budak kukut nu dikirim ku para dewa di langit swarga loka kakang. Eta budak bakal ngangkat derajat indung bapana nu ngurus. Jang cenah dina mangsa geus dewasa, eta budak teh bakal jadi pamimpin. Bakal jadi pamimpin, bakal jadi raja dan awan nu pangkuatna. Adil karahayatna jujur nyaheun jeung berehan kakang. Tembal Nyimas Dawati Mokdal Mudakom. Nyarita dina Aisan Prabu Gandawa miharja sasa dipura badagna. Ya mudah-mudahan atuh Nyimas sarta urang bisa ngadidikna kalawan bener. Sabab tina didikan anu bener teh bakal lahir pamimpin anu bener. Santena kakang, ari dididik mah. Ari dididik mah pasti bakal jadi pamimpin anu benar. Ya laras bisa gitu eta teh Nyimas. Tapi kumaha lamun geus dididik bener, tina geus jadi pamimpin jadi teu bener kakang. Pamimpin begitu mah teu layan buta hejo. Ari kakang. Manya kakang rek tega neuri budak urang. Lebih hade di teu Nyai. Badan dingu matak ngadaloreksakeun ka nagara jeung rakyat mah. Kakang, Gewok Nyimas Dawati Mokdal Mudakom ngegel punduk Prabu Gandawa miharja sasa dipura badagna. Aduh Nyimas, nyeri Nyimas. Goak, salakina ngagoak. Tapi lain ku nyeri ngagoakna Gondawa teh sasat ngagoak sono alatan nikmat digegel kudu jadi pamajikanana. Mitra kaum dangu barang keur kitu kadenge sora nu gogorobasan teu lila ngorosak korosak blug gue kadenge sora nu ngageblug kawas sadanang ka asak anu murag tina luhur tangkalna. Aduh sing horeng Aki Darma nu tadi gugulutukan teh ngagepluk harepeun buta hejo nu duaan nu keur lalempangan rek mulang kasarakanana. Sakedapan dua buta teh molotot bari ngarandeg ngajanteng badis arca pon kitu deui Aki Darma rosa pisan kagetna barang dirina nempo buta hejo keur ngais model gitu asa kakarek harita saumur nyuhun huluna anu luhur ya anu luhur kudu tetempoan hal anu sarupa kitu manehna colohok mata simeuten bari calangap teh soraan heuda bakat kusawak boro-boro rek nyuara sasat nyelek nu aya. Mirenggeuh kitu mitra dua jirim buta karak inget karena kekecapan Jaka Catra nu cenah bakal dibere budak ti luhur langit.
diturunkeun ti swarga Mandiloka atuh jarewet bae buta awewe na ngajarewet kanu jadi salakina bari turun tina aisan. Alah kakang, tuh geuning budak teh nyaan, ieu. Cek Nyimas Dawati Mokdal Mudakom. Bari nunjuk ka Ki Darma. Kalawan bungah nakeranan di barungku banget na anu marahmai. Sanggeus turun tina aisan Prabu Gandowa miharja sastra di Pura Badagna. Terus bae muru kaki Darma gok cingogo bari ngilikan. Jangan dia teh budak. Kenalan Nyimas. Kenalan urang ilikan urang ilikan. Cek Prabu Gandowa miharja sastra di Pura Badagna. Bari sarua ngadeketan gog cingogo da puguh buta. Na ari dewa meuni teh kira-kira cek Prabu Gandowa deui. Odok belum kuat ka dialungkeun ti luhur langit. Tapi geus make bajunya. Kumaha mun mencerel? Tapi kan nuhun dewa. Anu kitu oge dewa mah apal. Maksud teh anak kitu mah dewa oge apal meureun ieu odok teh moal kunaon mun dialungkeun ti langit oge. Mitra kaum dangu, kocapkeun Aki Darma nu can sadar kana kaayaan. Nah atuh ana regeyang weh dipangku ku Prabu Gandowa tuluy diriksaan badana. Tetela cenah budak teh sakitu dialungkeun ti luhur langit oge teu cecel teu bocel teu bohak saeutik-eutik acan. Ngan basa diulak ilik teh bet katampona teh meuni rebeh. Aki Darma leuwas lain di kieuna. Bari merenyeng pupuringisan sunggutna calawak mata buburilakan. Nyimas Dawati Mokdal gawat susuan yo. Olo geningan cerik ya budak teh yo. Direbeh kot kamerenyeng kieu yo. Cek Prabu Gondewa bari song Aki Darma diasongkeun kanu jadi pamajikanana. Gap ku Nyimas Dawati ditampanan, tuluy diais ku leungeun kencana mendingan sagiriwil. Ku siwal leungeun katuhuna ngaluarkeun susuna nu ngan saukur katutupan ku kain salai. Ajal. Cik Aki Darma calangap bari ngan saukur bisa nyawara sakitu wungkul. Ngan basa Nyimas Dawati Mokdal Mudakom rek nyepengan manehna kakarang Aki Darma nyuara bari teterejelan. Tulung-tulungan. Ajal, tolong. Aduh Gusti, ma tulungan ma. Gusti Agung ya Allah, Gusti Agung. Aki Darma gogoakan sieun nu liwat saking nepi ka wer-wer we. Manehna ngihan dirina sorangan, ngompol. Ma tulungan Gusti Agung. Naon ieu teh? Si Aki Darma daya bari teu antap parah deui ngan pret brot bujurna merepet. Nah tuh anu sabrot bae meh nangising. Asa kaheujeunkeun ku tarik-tarikna ceurik. Aki Darma santes kih teh ditungtungan ku ngabusiat maniloba. Alah, geuningan lain hayang nyusu Kang budak teh. Cek Nyimas Dawati bari merong kalau jadi salakina. Ari kitu kumaha nyai? Tanya salakina. Iya mah indah, tuh ngising tuh. Wah, karenangeun Kakang. Cek Nyimas Dawati nu leungeunna jibru kompol jeung kokotor Aki Darma. Nya Nyimas, cik kadeukeun heglanan. Duh, jabat teh mawal tilam yo. Cek Prabu Gondaba miharja sastra di Pura Badagna. Mireungeuh kitu puguh we Aki Darma teh beuki jejer ceurikna mitra.
barang calanana dirangsadan. Cup, tong nangis, jawab. Prabu Gondawa Mihareja sastra di pura badagna mawa ulin. Nu cek pikir meh nama, meh budak terepe. Tapi boro-boro karepe. Da pugu ge sawan meureunna Aki Darma teh. Ulah nangis. Ya, kayak urang timbangnya. Hayu Nyimas, hayu urang mulang. Kan budak mah ku Kakang. Mitra kaum dangu natu ana wang weh. Aki Darma ditimbang, lung bari jeung kalawang dialung-alungkeun ku buta bari halangan. Tuduh belum dikuukan, kulit dadap dikookan, anu luhur can buukan, anu handap geus baokan. Dulu belum dikuukan, kulit dadap dikookan, anu luhur can buukan, anu handap geus baokan. Mitra kaum dangu nuju ngadongkeun mangga ngadongeng. Dua buta ngerasa bagja lantaran cek pikirna geus dibere budak ku dewa. Hariring ning nang terus dihalangkeun. Sorana beki jauh nepi ka les teu kadengena. Belum dikuukan, kulit dadap dikookan, anu luhur can buukan, anu handap geus baokan. Belum dikuukan, kulit dadap dikookan, anu luhur can buukan, anu handap geus baokan. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna, mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, beungharku sarjana.